ija-ija maleuti harga-harga naraik tara rekeng. Ma Iya, Pak. hari mau makan naon? Kan mamah teh karek tos beres iba. Aduh, pantesan ketua hijau semerbak ge mah aduh. Tang bikinkeun heula kopi ya aduh. Papa haus ya haus. Iya, siap. Antosan sakedapnya. Mama Oke. bikinin. Wah, madap lah. Halo, Papa. Wow, mantul bisanya mama. Aduh, Kopinya? lah. Makasih mamaku tercinta sayang Bunda Umi menah jingau ya. Si Papa kunaon? Mamaku naon? Dia kopi baru kena aku nama buat asin gitu. Iya, si Papa. Pan Papa teh udah 3 hari nggak ngasih resiko. Daripada kopi Papa pahit, nya geus we mamah teh make uyah nu aya. Aduh, sulit nama tapi pikiran kan lebih ka kitu. Aduh, aing. Tapi gak apa-apa lah. Papa minum kopinya sambil lihat senyum mama aja. Dari asin terlihat manis. Si Papa masak gombal wae. Oh iya, Pak. Kapan atuh ngasih resikonya? Kan di rumah udah nggak geblek beas. Mama jadi nggak ngejo. Sabar aja ya, Mah. Dugaan atuh ayeuna ti Pak RW cair. Ya sudah kalau begitu. Pak, Ari si Ujang sama si Encep ke mana? Apaan si Ujang meker ngarit? Ngalaju ku Ujang Marmot. Ari Sincep mapan sekolah can kuy. Nyanya mamah lupa saking sibukna niup seune. Ya udah atuh, Pak. Mama mau ke sawah dulu ya. Mau bersihin Kayamang sama Eceng yang menuhin sawah. Ya sok atuh mah. Katanya hati-hati. Ya udah atuh, Mama mau ganti baju dulunya. Ya sok atuh jig. Ini kopi asin. Yang teh beresiko wae babal. Baik aku yuk. Daripada uti. Namanya tere-tere. Teuing salih teh. Jalan-jalan teuing keburu sore. Udah atuh, Mama angkatnya. Sok atuh. Dadah, Papa. Adanya, hati-hatinya. Siap. Mah. Apa? Nah jalan mundur. Percuma mah juga dari BPJS naik. Urang mundur lalaunan urang sadar urang saha ngan diteang saat maneh sedih. Kunaon cek make jeung ceri sok beja ka A. Yo cek tong ceri ke kuah dipang meser kendin manyarnya. Geus seup aya nama. Geus we bantuan ngarit yang maraban marbot cep. Dia geus menang can cacingan, Dik. Dik. Koplok. Kunaon ari sia? Atuh tadi tanya-tanya teh kakak hari-hari wae mana mah. Eta geus menang obat can cacing. Ngeus anjing tah deuleu ku sia jam 10 beurang. Mata kanjangan geus keburu panas. Nya, ayo geus sia mah. Kakak we tipe porongos. Ari ceuli daweg sia mah. Atuh heueuh. Pan cek aing tadi gubuk sia kejo. Tengah gugu wae sia mah. Nyaho koplok ah. Oh, anjing di mana ya Randa sia? Ngaco we. Dasar autis. Ampun, aya naon dina jajawirna?
aya gogolong tilu alam we Gusti. Menggeus menang loba. Ayolah, menit. Musep suka buru gurit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya leres bimbing nama Pak RW. Mohon Mas. Oh, mun atuh ai Pak RW na aya, Pak. Aya, mangga langsung kalatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik kerjaan nih. Bade peryogi ka Pak RW, Pak. Mana kalabat? Mana cari? Jadi neng nulis teh saha? Yeay, tadi tutupan. Oh, mohon Pak. Hilaf. Ya, ya setengah. Neng teh saha? Di mana? Pada aya naon nongkap ka kampung ieu teh? Mohon janten kieu Pak RW satacana. Perkenalkan heula nami abdi teh Iis, mahasiswi Isasi di perguruan tinggi di Bandung. Abdi dongkap ka dieu teh nuju aya tugas KKL di balai desa. Oh, jadi neng teh mahasiswi. Mohon Pak RW. Janten neng teh aya pergi naon? Janten kieu Pak RW, tadi teh abdi papalangkung sareng urang kali SD. Di jalan teh kadupa ku abdi. Oh, gitu. Tah, ieu kartu identitas anakna Pak nu urang. Abdi teh hayang ngawangsul ka dieu teh, hoyong sakantenan bade nyung ka dihapunten ka urang kalihna. Nang tinggal heula. Neng teh saha? Iis Pak RW. Iis. Oh, mohon ayo pergi naon neng teh. Ih, si Pak RW mah apa nembe dijelaskeun. Oh, mohon. Duh, gila ampun teh tajan disuguhan. Bu, kemana si ibu teh, Bu? Kemana si ibu teh? Mang Iding, kan dia Mang. Iya, Mas RW. Ayo kita di sana. Tadi abus. Siap, Bos RW. Ada si ibu kemana? Iya si Neng hausen. Bos RW. Pan si ibu teh tos maut. Astagfirullah. Ini hari Mang Iding meniting bejaan. Bos RW. Teu bejaan kumaha? Pan di dieu ngotna ge. Hapunten Neng nya. Di saprek si ibu nangantunkeun Bos RW rada sulang seling. Mohon we Neng memakluminya. Oh, pantesan atuh Mang. Nyarosna teh rada bolak-balik kitu. Nya hapunten we Neng nya. Hapunten pisan. Tadi iya saya meninggalis. Ari Bos RW. Apaan eta teh tamu? Asa gaya buah-buah mahasiswi. Apaan sumuhun? Janten kumaha Pak RW? Tiasa teu ngajajab abdi ka bumi murang kali eta. Mangga Neng. Ari Neng teh saha teh? Anjir atuh moal tamat-tamat kalah hayu we bolak-balik naroskeun. Neng ieu saha? Kieu we Neng, ku Mang diwakilan. Da sami wae tugas emang ge pikeun ngahandle masalah-masalah model kieu. Oh, muhun atuh Mang. Janten kumaha? Cobi ninggal kartuna. Ieu mah putrana Mang Kosim. Hayu atuh. Mangga kumang jajapkeun ka itu. Hatur nuhun pisan atuh Mang. Pak RW, hatur nuhun. Sami-sami Neng.
Ari neng teh saha jo nu sagala. Ayo atuh neng kumang we jajabkeun ka ditu. Iya mang. Nah rek kamarana ieu teh. Ayo we lah engke di jalan dijelaskeun. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, anak papa baru pulang. Sini, Jang, gede Jang. Sebelah mana bete ngari teh? Dapat di balik tonggo. Wah, lumayan eta geuning coba. Mahi jang isukan. Sincep si bager ya. Belajar naon wae bete cep di sekolah teh? Pelajaran eta Pak bahasa Alaringis. Oh, sia bahasa Inggris. Bahasa Inggris meureun cep, cuman. Nah, eta Pak. Oh, iya Pak. Ini Cep pada ulangan matematika. Cep penten 10, Papa pada Masiano. Ku papa di pasien acis 100.000. Ah, alim mah 1000 nya. Par, nah hari mana? 1000 mah saya ngedangna capek. Itu, sebab. Kenaraon Jang euy? Cek, biasa ya nu jeung ngosep. Rek ka mana, Cek? Ah eta ieu mah biasa rek kerja tah kadinya. Oh, Oh nya sok atuh, mohon. sing harasilnya. Tanya, siap Cek lah. Mending apalcan teknik cara ngalungkeun useup di situ nu gede. Can. Yo, aing boga carana kumaha? Ieu carana pi. Mane rada bantuan misi ka Petri. Cing sok aya nyaho kumaha? Deuleu nya, deuleu. Pasang kuda-kuda. Jujur cing pageuh rada dijampean rada diayun-ayun. Ko golong cing pageuh deh heuh. Tah kieu ngalungeun tah kieu ye tah. Tisok. 1 2 3. Tolong aya jurik maling samping. Tolong, aya jurik maling samping. Masih awo gawe ini mulai aing samping. Pan aing ke ngajakeun ngalung. Mana? Yang mana? Anjing si taman nipu. Mana di? Pek temuan pek. Pek temuan pek. Pek temuan pek. Pek temuan pek. Anjing ah goblok si Jordi mah. Anjing. Papa, Papa, itu aya jurik maling samping Mama. Aya naon dari mama? Itu samping Mama hiper pas saker kerja, untung teu jeung jerona. Ngaco. Aslina Papa ih. Anjir nama ku bapak di opi. Aslina ih, si Papa mah teu percaya. Enggak. Ini ka dalam masuk gerejik. Yang Mandi satu. terus istirahat gerejik. Oh, Mau kecapean. Ujang Cep, Mama istirahat heula nya. Aya wae makin yang samping kibar sagala aing. Betul, seberusun. Mangga rampe. Sugan Pak RW mangga ka dieu Pak RW. Ka dieu kalabat. Ramang ieu teh. Alhamdulillah. Nah, Jang, pindah ka dari itu Jang. Pindah Pak RW di dari ya. Cara alik nih. Besok buat arena kan geuning. Aya naon itu nih asara ruas kieu Pak RW. Kosinnya. Beres Pak RW ku abdi we. Pak RW mah pilih capek. Nah, situ mana sih kudu ngerti. Siap bos RW lah. Jadi kieu nya Mang Kosim. Abdi teh kadongkapan tamu ti Bandung, mahasiswi. Mohon kumaha tuh tah? Sok atuh neng we ka dieu nyariosna. Oh, mau Mang. Nya sok ngalih we. Ya, Mang sama Pak RW terus ke
Ah, teu naon, Neng. Hayu ah ka sadayana. Hayu bos RW. Rekaman deui ya teh. Nyamulang atuh bos. Hayu ah. Kenalkan Pak, Abdi Iis, mahasiswi di Bandung. Mohon. Kakeun atuh abdi Mang Kosim ta ieu si Ujang putra nu kahiji ieu Rayuna si Encep. Oh, mohon. Ari si ibuna ka mana Pak? Aduh, neng hapunten si ibuna mah nuju di Pangkar namanya pisan namanya Witi sawah. Oh, mohon. Jantan kumaha neng? Mohon tadi teh abdi teh ka haja nuju Encep, nuju mapah gitu. Abdi ka dieu teh bade nyungkeun di hapunten ka Encep di Encep naon gitu. Soalnya tadi teh di taros teh kalakah lumpat Pak. Nah, nya eta teh Cep. Ini satu pindah lah ka dieu, pindah. Hari Encep teh naon? Tah gitu Pak, ieu kateana tadi teh murah di jalan. Atur nuhun pisan neng ieu tos diajakeun ka dieu. Mohon sami-sami Pak, sakali deui hapunten nya Cep nya. Tah ieu aya rezeki kanggo Encep. Sebagai permintaan maaf teteh kanggo Encep, sok buka. Aduh, atur nuhun pisan neng meni ngarerepot. Ieu katampi pisan kupun anak ya aduh. Mohon dios Pak sami-sami. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now found, was blind, but now Ante. Nih. Alas seragam teh. Alit merenang gitu aduh. Tak ada cekap nampun kayak gitu. Ben. Tah. Gajrak kayaknya. Nuhun nya teteh. Mohon sami-sami teh. Aduh, kehead. Mangga tuh Pak di kantun heula nya, kumargi atos sonten. Tung kewe atuh neng. Mangga tuh jamnya. Didoakeun ku teteh sing janten jami sukses. Amin. Atuh nuhun neng ya. Neng. Nah, jalannya mundur. Percuma maju ge Pak, mun tos maju masa teringat kanu leutik.